Alhamdulillah, urang menang ka bunga. Terus menang ka bunga deui wae ieu. Ari bunga atuh teh ngomong aku mah urang. Bunga naon anjir sok teu pira di dinya bunga oge. Me teh geus ngalahirkeun me teh. Tilu Oh, bener anjir. Aslina. Anjir, bunga ada aing teh. Naon receh cek aing teh. Jam 12 putih. Edan anjir. Di palajian ku di dinya urun. Tas marah bisa dong teh ngarit yeuh. Da mana mah ngarit. Ya, oh. Wah. Begitu tas ngarit sore teh nya. Aing teh dek sare urang sih. Puting teh. Lahir ku tilu. Puting putih. Neang paraji atuh di dinya urun nya. Paraji geus borojol kabeh. Oh, sporo. Ente maksudna harita peuting teu neang paraji henteu ku sorangan. Sidang sorangan tah nyapak ujarana panakna. Bunga Anjir. anjir bagi dua aing. Ah, Bagi dua apa nuduaan? Bagi dua naon di dinya sok lieur. Apa nudua apa nu urang nu ngarita Ya. nuduaan? Daekeun. Perjanjian lagi baheula kumaha? Pan eta teh domba hiji kuduaan. Heeh. Ya. Heuh. Didinya minta naonna baheula? Hulu. Urang minta butut. Bener teu? Tina beuteung kana hulu didinya. Urang tina beuteung kana buntut. Nah. Terus masalah eta maraban mah da kawajiban didinya. Da soalna aing barang hakana domba mah tina naon? Tina hulu. Tina hulu. Bener teu? Tak urang teu kudu ngarit. Nepikeun ka ayeuna ge urang can pernah ngarit da memang jatah didinya. Tah giliran ayeuna domana cenah anakan. Tina naon bijilna? Tina buntut. Tina buntut. Jatah aing eueuh jatah didinya. Meunangan pisan. Meunangan kumaha? Ai urang nu ngarit sia. Jadinya asanakan teh dibagi dua. Nuduaan kan? Nah, nuduaan sia teh. Nah, Duaannya teu bisa atuh. Kan teu sesuai perjanjian ti baheula kitu. Ya. mana mah ngeuna pisan sia licik sia mah. Teu Iya. adil mana mah. Teu adil labah manana guys ya. Nyatuna domba mah tina sungut jatah didinya berarti. Lamun anakan jatah urang buntut. Urang jatah buntut. Didinya mah eueuh hak. Ku aing rek dijual ayeuna. Nya didinya udah bukan baheula atuh anjir. Ujung hayang hulu sagala. Ku rek dijual domba. Ya. Keren kos. Biasa we berat nongkrong pas sore. Tas mana deh? Ima cari udara segar biasa. Karena rasa lima. Lain aing teh euy kos. Rek mereka do. Adi pan boga deui budak ayeuna awewe deui. Lang resep budak awewe mah lucu nih. Tah di baheula teh lain teh baheula ti kamari-kamari teh wah teh can mereka do. Kadona naon euy. Mun pempes moal era gitu kos. Cocok berat pempes mah. Oh nya. Oh, pan jahat ari ngarangar budak leutik mah. Oh bener. Man meulina di mananya euy? Murahan dina online, murahan di pasar euy. Nu leuwih murah mah berat. Di loak sok berat. Jauh hargana pasti berat. Pempes kos, pempes. Lain spare part motor lain. Ya. Pan di loak mah meureunana setenu urut. Pira kok pempes urut? Pan pempes mah sekali buang kos. Ya wae si kosim ieu. Salah aing tuh da. Ngobrol jeung si ieu mah. Aing beli di online lah juga namanya euy. Oh, online lah aing. Naon sih didinya pangmerek-merek eta berat. Pempes Pan naon deui bingung atuh kos. Bingung aja. Ayeuna teh geus 3 bulan. Nangkuban. Pasti olok pasti pempes nanya. lain jigana ponakan didinya berat rek jadi Superman rek jadi manusia milenium wah berat. Nah, atuh nangkuban ka 3 bulan anjir mun kosi mah geus kepeng anjir beuteung. Sirah sia gepeng dah. Nih. Kos, maksudna umurna geus 3 bulan ayeuna teh. Orok teh geus mimiti diajar nangkuban.
Maksudnya teu 3 bulan salila 3 bulan nangkuban sia teh kuya. Anjing ngobrol jeung si ieu mah cai aing oge. Kabula kabale si aing. Ya wae ya anjir ya. Amat orok. Sebalik deui geuning maneh teh. Cenah gadag anjir di Jakarta. Teu betah Brad kosim kakara saeuting ge anjir. Urang lila di ditu. Teu bisa sare tah aslina. Ya heueuh atuh anjing lalagaan sagala sia mah. Gadag ke Jakarta. Pasti rekos di ditu mah reungitna ge anjing segara dehayam sia teh. Pasti moal bisa molor maneh. Lain masalah reungit Brad. Soal reungit mah kosim teu masalah. Loba aturan di Jakarta mah kadar sare ge Brad aslina. Aturan kumaha teh? Pan kosim teh sare teh nangkuban kan Brad. Heeh. Eta mah anjir cenah. Sim, kamu tidurnya jangan tengkurap, harus telentang cenah. Ieu merek maehan kosim atuh. Rean kosim paeh di Jakarta mah. Naon maksudna ieu manis teh? Brad. Pan kosim mah jelema anjir lain robot, lain Terminator, manya kudu nalan etang atuh kan beusi meureun. Maot ke kosim. Ini ieu tanya. Urang Sunda teh. Ya. Mame ini cai ge diajarkeun bahasa Indonesia atuh sia teh. Ya, telentang teh maksudna nangkarak. Lain maksudna nelentang lain. Ya wae anjing si kosim ya ampun teh. Montong nangkarak meureunnan bisi ku eueup-eueup sia teh. Jakarta mah loba eueup-eueup meureun. Ya paham Brad sampai situ kosim paham. Terus bahasa Indonesia ini karek sapoe. Atuh kosim gitu loh. Ya Brad. Heueuh cenanya lamun sare nangkuban cek urang Jakarta suka mimpi buruk katanya Sim. Terus Pan apa sorangan di dinya ge buah ge Bad lamun buruk BS anjir. Atuh sare ge sarua meureunnan ai buruk make BS mau apa yuk. Nya. Emang saha nu rek ngajual? Saha nu rek ngajual molor sih? Saha nu rek ngajual mimpi? Di Jakarta baru tuhun orang Jakarta. Ini sarua we teh teh kehead. Ya wae ya anjir ya. Siluman eueup-eueup. Angger Brad sia. Can imut keneh Brad. Naon? Eta Brad ilmu aceng geuning Brad kan kadugalanna heula di ala Brad. Aceng geus kolot era Brad. Ngan masih keneh aya anu sakulit sadaging sia Brad. Ilmu naon? Eta mah asihan Brad. Oh ilmu pelet. Pokona Brad aceng teh asihan teh Brad leget teureub. Tuluy jalan goyang. Semar mesem. Dan loba kieu saroceng. Dan kaingkeun tuh hiji mah tuh euy. Gampang Brad, ngan sigana nu mampuh keneh ka Cidama Brad eta Brad. Semar mesem euy. Kumaha eta? Kumaha emang semar mesem kumaha emang? Yo Brad di terminal ge tadi Brad aceng. Nempon templon pokona lah gitar Spanyol. Buk sakieu Brad. Dikecepan ku aceng. Malik siang ngiceupan Brad. Gering cek aing banyak awe nu dikiceupana gering. Anjing main kicepan we saroceng ngawanian. Gering cek aing mah ceng. Diajak seri ge seri Brad. Teu damang teh. Teu damang jiwanya guys ya. Sebutkeun nu gelo bisa kasinggungan sih. Juga nama ceng. Kuduna iya tuh, naon teh dipiceun eta semar mesem. Geus sakulit sadaging, Brad. Hese. Geus lah teu naon. Bae.